Adalah barudak ya. Hari naik mata tanen aing teu kurang ti duit teu nirup di lembur oge ya adalah ya kemana ya tereh panen aing. Atak kita aing jeung daek ngarumat alam ge kitu tah. Pan ngaranna mah jeung saria keneh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mang, kasih neneng atau ka mana itu? Pasti aku loak ka aing teh ngajak ngalasun. Ah, bet karek ka si neneng hari mana? Oh, buat eling sih mah. Oh, bisa we atuh bisa erek ka si neneng ayeuna, Mang. Kam ke da aing butuh sate sulu lain butuh si neneng nam ngalasun. Duh, Mang. Emang malu pisan pi duitan ya, ngeri nu kieu. Sarino nu kitu ya tuh. Saya dahar cenah. Papa dahar teh bae dengeunna. Pan aing oge geus ngaromong ka marana teh barudak. Sing rajin, sing daraek pepelakan. Meh siga aing kieu ya aya pan ala-alaeun tarinu, kopi naon, kapol aing mah da daek pepelakan. Duh, amang maya kopi euy obasan pi duiteun mang euy. Heeh, amang mah ye, Mang. Kopi paneneun sagala pisan boga amang mah tempo. Aing mah we ti leutik teh kalau ngeureun ca ukur ulin aing mah pepelakan tah kieu ya mata ayeuna geus sekolah teh aing mah sagala boga wi. Duh, alhamdulillah pisan cin ya. Boga panenaneun ya. Pigawean deui engke panen kopi. Ya tuh teh da iwati si anu digarawena aya daraek mah. Mang, aya ladang kopi nu di dieu sok dibalanjakeun kana naon, Mang? Pan itu anu di imah aing ladangna teh. Jadi domba, jadi sawah, jadi kebon. Kira aku sari atuh kabita siga aing gitu. Pan urang mah teu nyaho carana Mang atuh eta tanen oge. Oh, mata kok sari teh lamun buburu di aing teh sing api karena duit teh sing ngabukti. Pan cara-cara mah geus apa meureun nu ngapoe gawe di aing eta. Atuh mang gawe teh amang aing ngan saukur meuli bako we jeung madang mang. Oh, sia teh eta teh cirina urat pisang saraeun teu bisa nunda teh. Haji gue kadenge usia kalah ngahina deui tah. Ladang geus aing cin ulah sok diajak ngomong ting tah. Ujungna mah sok kitu sok ngahina cin. Ada mana nu sok ngamimitian anak gekehet. Adalah barudak ya. Hari naik mata tanen aing teu kurang ti duit teu nirup di lembur oge ya adalah ya kemana ya tereh panen aing. Geus Mang agul teh sok kamelalina mang mah. Lain ngagulkeun banda aing mah.
kumaha carana ame saria marikir ya ame ke kahareupna. Mang, ya kebon kopi meni lega kieu nawarisan ti saha Mang? Barudak ieu teh. Kebon ieu teh warisan ti aki aing baheula. Aki aing mah tah kopi teh baheula keur ti zaman Jepang. Anjir, Mang. Mani sasangkan gitu ngomong teh kawas nu heueuh. Pira ku Mang ieu keur zaman Jepang? Padahal keet sia mah teu percaya geuningan ka aing teh. Alabatan nu geus inget we Amang eta nyebutkeun zaman Jepang. Pancen mah beuh cek aki aing, tuda aing marudet maneh aya we tara tanya wae ka aing. Mang, aing hayang pisan ka walunganna tuh yang neuleuh. Wong kandap ya tah. Oh iya keet diep di dieu ada cai herang mutlak di gunung ieu mah asli. Nanaonan si atuh we kalangan gaya. Cing cing. Nah, buk aing rada rapi yo. Hayang ngareuna Mang euy meni nyecep kana hulu ya. Matak cek aing jeung daek ngarumah talam ge kitu tah. Pan ngaranna mah jeung saria keneh. Mang aing malah suluh teu meunang itu amang makalang aja kekulibekan kawahangan itu kumaha tuh. Heueuh Mang Ajo mah. Sugan teh heueuh kana subuh ka ngagukeun kebon kopi we ka urang teh. Apaan sih anu ngaraja ka walungan ge? Lain aing mah saukur nganteur ari maneh. Kumaha atuh aing Mang ieu ngalasuluh Mang? Ayeuna mah kagok geus burit ya peong balik lah bae teu ngalasuluh ge atuh. Ulah damang mengajak kalah suluh itu waras lah kalau kita indung aing nyarekan geura mah. Pan aing manganteur sia ka walungan nya ku aing dituturkeun geus we atuh gampang ketang lah. Asa kira-kira manesieun ku indung mah. Bejakeun we geus jeung Mang Ajo ningali pigawean geus we kitu. Atuh yeup mang kitu mah yeup. Eunam balik atuh Mang lah, geus burit.